بدعائه ووعدنا بإجابته. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة الذي أمرنا بالاستقامة في العبادة. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وأمرنا باتباع سيد المرسلين ومتابعة العلماء والصالحين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا إخواني ويا أخواتي اتقوا الله واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى الله فهي مصيره ومثواه. Al-Mukarramun, para sepuh, para bini sepuh anu sinimbut ku kaluhungan, anu sinunjang ku kaberkahan, kapilenggah para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para pimpinan pondok pesantren anu hadir di ieu majelis nu kusing dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Wabil khusus kersana Abah Haji sesepuh di tempat, kersana pun paman Ki Haji Aep pimpinan pondok pesantren Kubang anu kusing kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah salamina dipaparin rahmat. Oge Pak Sekmat hatur nuhun kasumpinganana sadayana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, khususna reng-rengan panitia penyelenggara ieu kegiatan nu tangtosna parantos ngerahkeun segala kemampuan kanggo suksesna ieu kegiatan. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Para bapak, rawuh para ibu, para santri sadayana nu hadir di tempat, insyaallah sadayana kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ti antawis doa Kanjeng Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, mugi Gusti ngaberkahkeun kanggo umat abdi dina wanci enjing-enjing. Ya kegiatan dilaksanakeun dina wanci enjing-enjing bari dipinuhan ku zikir berjamaah. Dina hadis anu sahih diuningakeun la yaq'udu qaumun maq'adan yadhkuruna Allah fihi illa hafatsumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Hanteu calik hiji kaum dina hiji tempat calik bari babarengan zikir ka Gusti Allah, kajaba maranehna teh hiji dilingkung ku malaikat, dua dipupruk ku rahmat, tilu dilungsuran sakinah tegasna katentreman hate, nomor kaopat dibanggakeun ku Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan ieu anu opat sing kapimilik kahontal ku urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah. Langkung dipayun salam ta'zim kahormatan asmana pribadi oge Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pisurupan, kasadayana para sepuh, para bini sepuh, khususna sesepuh di tempat umumna sadayana nu hadir dina ieu haflah mubarakah. Mudah-mudahan kehadiran urang ka ieu tempat teh disarengan ku rahmat kalih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge